Kapanggih deui jeung video urang, ibu-ibu cingir 2. Kieu ye isuk-isuk riweuh bagian nyeusehan mah. Untungna si parawan yanten geus berangkat sakola. Tinggal si Bro Aci doangnya anu can berangkat sakola da giliran beurang. Leuheung emang na giliran beurang mah teu haliwuh teuing. Jasa tahun ena mah giliran beurang bae giran isukna. Caritana aya sepeker ngumumkeun naon cenah tanya. Gorengan ngumumkeun cai aya nu ngirim dina tangki. Beres beurang ge langsung mampret nya da hayang nempo penasaran. Tempokeun caina ge mending jernih. Da cenah mah cek pagaweana asalna ti Gunung Salak. Da nu gawena ge nginum langsung tina tangki. Salah tina paralonna kitu. Ai sisitina naonan cenah. Eueuh gawe nya tur mangantri gitu bogeun cai. Malah iilueun. Ai resepnya nempokeun nu ngala caina geus anggeus. Jati korong geus garing bae. Jajan es heula horenganan hasyeum da rasa sirsak. Gara-gara nempo nu ngala cai. Pagawean imah jadi katular talent. Mana geus asar, mana can seseak, mana nek lalang-lalang. Kumaha boanya mana barang gawe diburu-buru mah. Sok gura-giru teu paruguh. Untungna mah nyabak ieu teu anggeus, nyabak itu teu anggeus. Da heueuh gara-gara ieu itu dicabak. Aju beh hiji ge eueuh nu anggeus. Ai waktu mah burit be nungtungna mah. Mana buruan imah geus garung bae. Lebatan imah teu dieusi. Padahal mah cepotan anu jukut mah loba. Ngan cepotan anu kajeuleuh doang. Jai pake acara nyepotan jukut heula mah lila urusanna kudu nyieun sa deui bae. Nu penting mah saseak buruanna heula supaya ulah garung teuing ka tempona. Mana eta batu uprit-upritna iilueun. Jadi harese diseakanna ge geus lah bodo amat iilueun kajeun. Japiraku kudu dipilihan hiji-hiji. Nungtungna mah si kerikil-kerikilna diseredkeun deui be ka sisi tembokan. Atuh jangan ngarasa hook ai kapiceun mah jamingkeun legok bae eta buruan imah. Mingkin be deklok mah. Ieu ge runtah ti mana boa jang geus gararing. Aya angin teh mah geus be rabul. Mun tak amalayah deui. Manan ge ieu mah dibeuleumna rek dipipir bae. Dadah bye-bye.